dalam bentak mengepeng maka teh belikum kata tetangga teh. Ayo urang ngaji, sok we mangga ti payeun beres selesai. Nyamper dia. Oh nyamper. Oh halus saya gitu mah. Hanya langsung kan jauh kan ngomong ke mayuan. Itu tadi papa. Gitu ada guru dia. Teh mah jadi waktu kan itu. Silih ayeuna sabaan. Silih sampeto di mana aya nu utama tetangga. Kurang ini sih. Ya Allah bungaheun. Itu imajen tatangan biasa jauh ya Allah besok kayaknya jurage buat kayaknya hati emang non tempat santai atau luarnya mana dewa subatu sata minatu asaminatu jeung dahan anu kagenep 10 wasituna nyaeta 68 ikurang bae tuh ngamuliakeun tamu dua hiji tadi ngamuliakeun tetangga nu kadua ngamuliakeun tamu kumaha tegasna ai ihsanu diapate tegasna nyata ngalus ieu si jelema nu boga imah teh atawa ngajamuna ieu si jelema man ata ilahi taliban lil akrami kal ghoribi nyaeta jelema anu datang ka eta jelema teh bari nyuprih kana kamuliaan itu seperti jalma anu ngumbara itu kal ghoribi teh bil bishri bunga di wajihi tina wajahna si jelema wa bil hadis jeung alusna nyarita mahu cenah ayeuna sarta eta doib teh wa ta'jiri ma hadara jeung gancang-gancang naon nyuguhan perkara anu aya di mana aya tamu teh hiji sabut cenah tuh nya kumaha sabutna hiji ku ngalus-ngalusna jamuna kumaha ngalus jamu teh ngalus jamu teh bahasa hiji ku bahasa kudu bawa Waalaikumsalam dama apa nama ieu teh sok mangacari kalebet tah persilakeun heula adu anak wajah anu bagus bagus itu mana di wa qaidil hadis alus nyaritaan ma'a tajili sumerta gancang nyuguhan sok mangacari beres cari teh bawa we cai heula mimiti tawaran kopi gitu kieu urang pan lain datang tamu teh Assalamualaikum wah pilih gua kan ieu bejakeun ka pamajikan kayak gitu kan dieuna kayak sare kayak gitu eta mah teu ngaji mun kitu Assalamualaikum dah mang kitu kieu sok saboga-boga saaya-aya urang pan lain kadatangan tamu dibuka ieu wajah naon ka dieu euy waduh cenah naon oge sangeut panjelema gitu mah itu datang ka dinya sugan-sugan adenya sabogana saayana aya cai aya cau aya nyai nama ulah mereka boga imah eta mah gitu tah cai cauna sok naon anu dipikaboh ka urang suguhkeun ka eta tamu itu naon sebabna itu sebabna hadara inda waqiyamihi naon di mana eta jalma jeung nangtungna si jalma binafsihi kudirina bi hidmatihi jeung dina ayeuna ngaladenan tamu faqad kanal mustofa tah nyata naon bukti saha anu geus disalieun nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdimu dhaifa binafsihi ngaladenan Kangjeng Nabi ka tamu ku salirana nyalira Allah Kangjeng Nabi mah bila mana aya tamu teh diladenan punya lain teu mampu istrina lain teu mampu sahabatna hayang tapi punya lira ningali kautamaan ningali cenah aya masyaallah agung cenah ngamuliakeun tamu teh urapan lain rata-rata ditangkap pamajikan pangieukeun kopi aya tamu gitu kieu pada Kangjeng Nabi mah punya lira cenah masyaallah hese utaranya naon nuturkeun talaja akhlak Kangjeng Nabi teh hese urang mah dina ngajina diterangkeun ya Allah ya Allah takkan saeutik we kumaha tuh candaliana Kang Haji anu nitah cenah ka pamajikan supaya pamajikan cenah menang dirana salaki menang cenah ayeuna surga na Allah teh radang salaki entah pertanyaanna salaki menang surga menang naon ayo coba pamajikan menang dirana ti salaki nanggung jawab anakna nanggung jawab pamajikan anak coba ayo teu bisa ngaraksa mah urang entah jadi lalaki teh gagah kudu bisa ngaraksa tapi kan Kangjeng Rasul mah cenah ngaladenan nyuguhan teh punya lira wa kadzalika Abu Bakar gitu oge sapertina Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa Abdul Aziz jeung cenah Sayyidina Abdul Aziz
wa bil amhi salasata ayamin rus'ihi cenah tuh jeung kudu mere dahar katamu dina tilu pirang-pirang poe usa ukuran kamampuhanana eta sejelema bila mana aya tamu selama kilu poe mah eta masih kene tamu suguhan daang ku urang sakumaha sakamampuna we mampu jeung uyah-uyah mampu jeung daging-daging aya mah disugemakeun samampuna urang tuh kadang-kadang eta tamu teh tilu poe geus tilu poe mah lain ade di dieu nya geus tilu poe mah geus lebet kana mukminin naon mukminin teh penduduk anu setempat bila mana cenah datang jumaah wajib jumaah di urang kadang aya tamu waktuna poe jumaah cenah aya ngaduhuran we abdi mah heugae can tilu poe mah sebab aja mah keur musafir keneh kaayaan lelempangan kan alus nama pindah tempat pindah tapi ya datang ti sok di maja rumah we da moal awon ieu da asup syarat oge